lain di aya tadi kan bibi teh minta diantar ke orang kabang tapi geningan ngan sakedeung geus naon di Arek ngalamar aja jadi pembantu pembantu kumaha teh ART gini, asisten rumah tangga. nah geuning kabang Ih, kapan aya tulisan ada di tuh kantor cabang pembantu. anjing terus diterima bibi Itu pugu GA. moal atuh daet mah bang anjir parah untuk aing tengilu abus tadi anjir tengilu abus kaeraan ya bibi aing ampun teh hah bisa wae ya hilir jengkal ya Brad, aceh mah kudu nyieun KTP deui bae sih ya, Brad. naon geus beak kitu KTP maneh pana KTP nu ayeuna mah saumur hirup ceng hah Anu itu mah butut, Brad. naonna Otona ya bahasa umur hirup, Brad. udah atuh kumaha anjir teh kudrat atuh sih teh ayo maneh ya guys rek diulang deui ge da anger banget nu eta kecuali ganti banget didinya mun arek mah ya wae saroceng ieu anjir ganti we atuh anjir ka desa ka itu Ari nyieun KTP, Brad eta. Jenis kelaminna, Brad. Ditulis tawa dipoto, Brad. anjing sarap anjing si saroceng ieu ampun teuing wah ebah dipoto cenah jenis kelamin ieu digamar ceng digamar anjir lamun henteu make ieu geuningan make tinta nujang jempol nih tah diadekeun kayaknya terus ditempelkeun kana eta kana KTP kagokedan anjing parah saroceng ieu ampun teuing hah bisa wae ieu koropok kuntu ieu Lain Brad yang harapan akhir tahun yang asal loba beban pikiran ya alus atuh aya kitu mah ya maneh teh kudu bersyukur boga beban pikiran berarti maneh tanana boga sirahnya guys ya aya otakan berarti bener tuh maksudnya kumaha Brad anjir udah jelaskan ya saremo ya jadi kieu lamun jelema henteu boga pikiran berarti henteu boga sirah da jelema anu teu boga sirah moal mikir bener teu sok anu otakna kosong nu otakna kosong pagaweana kasurupan pan teh nah orang macan pernah kasurupan Brad moal atuh ya guys saremo moal kasurupan ya mana mantong boro-boro kasurupan harita geuningan anyar penting-penting panggih ejang siluman lalai badot pan sieunan anjing silumana lain maneh nu sieun ya guys ya hah bisa wae iya ya bobokok-kokok ya lain bi dirinya juga ngewa ka mama lamun ngechat kunaon tadi dibales sih Ya, aki-aki cek ustad dia ulah sok balas dendam. Senagenan. Apa di hieu kieu sok ngaji bibi teh. nggak balas dendam bibi mah iya mah balas chat ngechat orang WA ngechat teh nah balas dendam dirinya mah orang di chat poe Senin karena kemis dia mah kunaon sih Ih, pan alus kapan kudu nyen kemis cek ajengan genan. empang Aki dewa boloko. Tah, ayeuna mah geus paham kan, A? paham di Tah bibi naik nanyanya. sok Saha nu apal ciri-ciri jalma anu bakal asup neraka? Abi, Bi. Ah, bener mo, maneh pinter gini. lain maksudna rame teu eta bengkel urang engke loba nu darangdan moal kainya maksudna teh Ih, nyung ari hayang laban undang dan mah ulah muka bengkel, A, muka salon. anjing parah anjing ieu bibi aing ampun teuing kos aing curiga didinya mah kemar sebenarnya nya Kemar jeung saha? jeung cekai anjir ya guys awak-awakan yang kacengkrang kieu anjir apal cekai maneh Apal atuh?
bangkong tangkal gini disebut dingdang teh gini kan. Emang kumaha gitu Brad? Begang. Iya begang cengkrang ya. Sika bangkong tangkal. Asli nanya guys ya. Ulah salah, hina we. Kieu ge anjir, awak kieu teh idola idaman para wanita. Anjir, idaman para wanita. Nu disebut awak sampayan ieu teh. Halus berartinya Lah kosim gitulah. anger anjir tuh kau dipuji sih kan. Orang mah curiga guysnya si Kosim ya. Lamun ditewak ngiihan sih ya mah. Apal tuh. Hah, bisa wae ya hanya patok kuburan. Duh Brad, aceng mah keur bararingung Brad. Bingung kunaon? Eta nyumponan kahayang budak Brad. Kahayang tuh mungjeng batur geura Brad. Yang naon di budak? Budak teh yang kuliah Brad. Oh. Kuliah deui deh. Kakara keluar kamari Brad, lulusan kamari. Satu karasa. Yang ke mana aja? Pugu eta Brad, anu teu umum jeung batur nu eueuh di dieu geuning Brad. Hayang ka jurusan naon? Manehna mah hayang ka Stikes Brad. Oh. Kesehatan berenya kebidanan, kedokteran itu stikes malin. Nya Brad, kapan geus puguh eueuh jurusanana di urang mah. Wah merenan dia mah merenan. Di Bandung mah aya meren. Kapan hayangna di dieu Brad? Kapan sanyaho aceng mah Brad? Ari di dieu mah ayana jurusanana jurusan Bandung, Bekasi, Banjarsari, Bandung paling ge Brad. Ning. Saroceng ini lagi celak deui wae anya. Parah. Please, Ceng. Yo, eta mah jurusan bus deh. Jurusan bus 344 lamun teu bus Budiman teh Ceng. Pan budak didinya mah arek kuliah, jurusan sekolah anjir kejuruan. Parah aja dia si Saroceng. Cek ku aing dipanah oge sia. Yang dipanah ku aing ieu. Brad, ari tadi hadir teh Brad. Acara naon? Engko tadi teh Brad, Hari Santri Nasional. Oh. Ya itu atuh da orang mah lain santri, san pernah monok urang. Aceng mah kieu-kieu ge Brad. Pernah mondok sia Brad. Pernah monok cenah nya. Iraha setepan orang teh digedekeun teh bareng. Dinya teh aya wae, unggal poe ge di imah teh. San pernah didinya pre. Ulin. Keur harita geuning Brad. Pas nganter anak tatangga Brad. Kan aceng kapetingan di ditu di pasantren Brad. Nya mondok Brad. Ngenong nu kitu mah. Ngenong. Terus ayeuna lamun misalkeun jelema ngenong di pasantren sapoe eta bisa disebut santri? Nya henteu atuh. Eueuh setelan santri eueuh nya guys nya eueuh. Mun nya santri anya disosontok ge teh. Saroceng dasar anjir.